Masihkah ada pemuda yang peduli dengan alamnya? Masihkah ada pemuda yang melestarikan budayanya? Jangan lupakan. Bro, si RW ke mana? Kok dekat tinggal yang podol-podol na acan? Terus jadi RW yang bakal cek serangan wae kan. Nya sombong. Iya, ping-ping teh. Asa hipu-hipu teuing setara fisik. Babah teuing. Kan. Kian pe nama untuk tugas ya teh. Tugas. Si Gajar ke mana CS mana? Kuat tarah hadir jelema teh. Sampurasun, gerakan. Rapes. Siat di mana wae di diraguan teh kuat pelat. Biasa juragan pan kudu dicas ieu teh. Ngecas heula dia mah. Gan, si RW ka mana? Teuing si kehead RW teh tang geus naik jabatan. Duduk maneh ka dieu. Pencetan. Siap-siap bos atuh. Bro, kurang masih penasaran Mas pasaran bahasa naon? masalah si Cuni teh nih. Tanggal tika nangku beta. Lain pan bray nih ngobaturan kurang ieu. Ieu colina kuat tika bonge ki ya, ieu doe. Saan mah bro? Tuh nya bro. Canaon-canaon cek aing nanya ke rumah wat sieu mah. Tuh aing parah ku dibawa ke rumah sakit ya mah. Aing kamari papani bah jeung si itu makhluk halus. Ya robana aing buka CS kita. Ih, Budeg sih eta mah. bonge sieu mah. Aing teu bonge, brong. Aing cing urang agok keur ku aing mana awi salah nyeureut. Komean jadi. Di teteangan teh nya euy, di dari ieu geuning calager. Salagar. Mesti mana maneh kok tahu wae urang reunian masalah nu kamari ya kalah ente telat wae kumaha teh. Nah, nu ngangon muning. Brong. Kunaon sih ieu ditinggalkeun saminggu teh anya. Jadi kieu ngomongna teu harti aing. Teu apal gitu. Kan kemarin diteungeul sa ku ceulina ku geng edan. Wih, ente geus di mana? Empat orang liar disenayan guru anu alus urang hayang ngalehkeun anu kemari jahat eta teh ning nu kuat Aing aneh bro. Oh kamari ditanggal bawa curina bongnya tapi ngadenginya. kapeungan sih apa heueuh siga nu tak ieu error teh Bro ah, kita gonjeringin itu gitar kok Hollywoodan. heueuh lah Sok ah. Sok ah hiburan we. make dina heula ya nama Cek mang adeng cia la la la. Cuk urang mah ayeuna mah kan ieu urang geus berarti, ente geus berarti, si ieu bonge, si itu geus berarti. Eta urang praktek eta mah. oh hayu atuh aya gitu Ayo, udah kan hayalakeun ya Yuk. Masihkah ada budak ayeuna mah arwah kahayang padahal ieu teh permainan zaman baheula keur kana fisik alus Kayak ieu si bonge kayak paneuri. rek saheula sok ayeuna Urang ayeuna wasit lah, ieu kayak teh paneuri ke urang. Teh mah lagi lah cek urang, cek urang. Kira dogong tanu keluar kalang eleh. Berarti guru-guru deui. Siap? Siap, Bro? Siap. siap cak Siap, masuk ke kalang. ngarahkeunna Teh urang jadi wasitnya. sok oh ayeuna mah urang ngelehkeun nu jatuh kamari teh nih soalnya urang geus guguru Oh, heula itu mana tuh. jarak? 1 2 3. Jangan tinggalkan tradisi yang mulai menghilang. sanggup lah ayeuna mah ente nyage leutik kudu bisa ngelehkeun si itu Kayak ngangon muning mah kalem, ayeuna Oh, urang syukur. olahraga heula. Urang dogong juga urang ente ayeuna. Sok lah, saha nu mau. Joget. Oh, dong. Ayo atuh. Ieu mah kudu ngaco deh. J 2 3. Bangunlah pemuda, jangan sampai kita
tingali ieu pepelakan. Subur kieu nya. Mun gerakeun pemuda teh ieu cenah pepelakan gerak. Insyaallah siap lah engke mah urang gerakeun. Dan ini buktina mah geus sejarah di mah geuna katingali nya hejo. Heeh bener. Nya buah-buahan beuti-beutiana bisa dimanfaatkeun. Teh, terima kasih udah mengangkatku jadi komandan. Cing hormat sing baleg. Ieu lain teh. Tah, kitu bener. Gerak. Hek asupkeun baju diajar disiplin maneh teh engko jadi komandan kumaha. Maklum karek naik jabatan. Heeh, kemae lah kemae. Can apal urang teh. Eta sepatu menang anyuk asa herang nih. Kagabah di online ya teh. Ayeuna mah mencari cinta ge ku HP teh. Cinta ku cinta mah namru. Yang namru itu yang dungu, lihat. Pacar banyak, sahabat loba, ilmu alam nu kitu teh. Atak kudu mencintai heula alam. Urang ningalian di nu lain. Yuk. Gondong bener. Sing keur dangdutan. Sampurasun. De gondrong makin sehat aja. RW cager. Alhamdulillah. Ampura we kamari teu bisa ngilu-ngiluan keur latihan kieu tah. Halus, wing. Ya, sudah. Sekarang lanjutkan permainan zaman dulu. Ayo namanya disape ku si Pak RW anu ayeuna asa seueur nu kalengitan. Danyaan anu RW nu kerek digentos kamari kan. Da kan itu ge tangkal sampeu aya anu nyabut. Lauk aya anu maokan. Terus itu ge domba anu orang Kongo teh gini kan eta teh saeb direncanakan. Menitas teh aman kieu nya kampung teh. Coba ayeuna teh ditinggal-tinggal itu nya kekompakan warga teh jadi menurun. Nya danyaan kantonan tah pemuda-pemudana. Eta teh aya naon sih kan teh. Elastis gitu kekompakan asana ka mana-mana bareng. Ieu mah kaditu berlima orang, kadieu bertilu orang. Eta mah cigana propaganda si Pak RW nu anyar. Tah, berarti ayeuna mah kumaha carana si RW eta teh kudu diganti deui nya. Supaya warga kompak, Kampung aman. Neng, naning seueur tamu. Sana ka bumi atuh. Cai-cai da lebet mah. Sok. ayo Sok da lebet. dilebet. Sok. Urang cai Sok, Neng. Nuju ngarobrolkeun naon ieu teh, Neng? Asa pura rame. Iya tuh mak ngobrolkeun RW nu anyar geuning. Mani teu bener pisan ya eta da mangga teh. Nya eta mah oge malam Jumaah asal malam Minggu. Loba nu kaleungitan. Geura hayam. Terus soang. Lauk di balong, teh usaha eta teh. Majakeun cenah RW diganti ayeuna teh. Mohon eta teh. Nya mah kan ayeuna teh RW na tos digentos deui tos entuk ku RW anu basa eta. Makana seueur pisan mah ayeuna teh keluhan ti warga tentang RW anu anyar ayeuna teh. Baru eta teh gara-gara digentos RW. Janten teu aman kampung teh, benten sareng RW nu ti payun. Nya atuh mah ayeuna mah urang susolan heula we ka ibu RW anu kapungkur. Urang caraskeun deui ieu kumaha saena warga. Nyimuhunnya jeung we nya si Araman kitunya wardoskeun. Tingali si gondrong, sudah 3 lama keur badami arek ngelehkeun urang. Oh, kitu eta. Juragan burah, kita ngobrolin Bro. Sampurasun juragan. Sampai bahaya de gondrong. Kunaon da gondrong? Berlatih tenaga dalam tuh. Tenaga dalam ku aing dibaban. Sing palai ucap-ucapan teh. Lamun sampai benar si gondrong berlatih tenaga dalam bahaya tuh bisa terancam jabatan si RT. Tenang kan, orang panggil di jawaran kamari nu duaan. Si RW ke mana? Tanya si RW ke mana? Oke kan? Aduh, bisa balik di Kalemur, pengetahuan-tahun di leuweung aing. Ngelebokan orai. Cibadut dijual. Ayo urang sabeutkeun. Kumaha cager? Kemana wae? Kamana wae? Lawas dilawas, Bos. Gawe urang teh di leuweung. Di leuweung naon ieu teh? Kurah ieu urang teh nungguan. Nungguan mait? Lain. Bisi di tugaran burungna. Engke banjir lamun burungna di tugaran mah. Naon?
tungguan bedul dud. Hek dengekeun boga ceurik teh bukakeun tah. Ada leuweung. Leuweung mait. Jeung saha dud gawe di leuweung? Ini si Sueb. Oh, jeung si Sueb. Si Sueb mah diplak di leuweungnya anak konda we. Mana mah ku Jail. Dud, Hei, jadi kieu kumaha? si RW anyar teh anak buahna loba. Orang butuh ku ente Dud, tapi mun bisa eta oge. Kalau moe dong ke rumah ulah jail ke jelema. Ulah teu ngarusak alam. Insyaallah aman. Ya. Urang teh maneh? Maneh teh urang. Ngarti teh Pak RW? Urang ngerti, Bos. Naon ngarti teh? Iya, Dud. Lamun urang nyilakakeun batur, sarua jeung nyilakakeun pola sorangan. Ngarti urangnya ayeuna mah. Benar benar benar. Ayeuna mah maneh teh ning denger sekali-kali mah. Caan maot. Yeuh, maneh mah teu kaur dipuji. Dud, bareng iring ke bumi RW. Ayo, Soalna istri RW tos nyadiakeun cai. ayo tuh ah, bapak kita ayo ah. Mampir we ah. Nuhun, ayo. Aduh, siapa mau mobil teh lemot-lemot teuing. Loba polisi we, penting mah salamat we urang mah. Ayo buru-buru biar tangan si juragan. Ayo. Udah gara-gara maneh lemot mau mobil teh. Sampurasun. Sampai jadi RW mah balaga. Naon maneh pan aing RW lagi atuh. Wewe penting ya kabar sedikit. Kayak kabar buruk naon gitu. Gondrong keur berlatih almuna beuki enan. Ari si Jawara kamari bisa dihubungi tuh. Bisa kalem-kalem we aya. Tuh nya berarti ulah punak-panik. Selama masih ada uang semua aman. Tong kagok enak mah hayu urang ributkeun deui. Siap lah, setuju urang mah aslinya Benar, siap. hayu. Hei. Kalau ngahar ulang atuh sia mah. Siap Bang remekeun. Oke. Siap. Kela. Supir aing ka mana nya? Tuh, kalah molor. Hei, kakak molor sia mah. Pecat gara. Oh, pecat enak keneh we lah, tuman. Padahal dipecat oge ada jadi bos suuk aing mah tuh. Kalah nemal mingis mantok mah. Paduli aing dipecat oge, senajan aing dipecat tapi aing meret ah keur anak buah. Ih, suk ewo. Ketu-ketu rek sarede aing. Istriku kecanduan game. Istriku. Gak dengar perkataan suami? Istriku. Kapan kamu dengar perkataan suamimu ini? Naon Arya, sok riweuh batur man teu main game. Naon atuh? Tuh tingali ayeuna teh bayar listrik can meser beas, can belanja bulanan kumaha? Aduh, bayaran loba. Dana can cair ieu teh. Neh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet Neng. Wargaku. Hajib, kajanteng wae kos patung. Diuk sing bener. Siap RW. Ulah deket teuing. Diuk sing bener. Kawur Pak RW. Kulan mama. Ieu pan menuju ngabereskeun lah ieu sareng warga. Mama mat cemburuan tanda cinta. Ada apa wargaku? Iya Pak RW, iya teh aya sababari jihar anu bade didugikeun teh salah sahiji nama. Jantan warga teh teu nyaman disaprek digentos RW naku RW itu. RW saha itu teh namanya teh Pak? RW OO. Bagaimana istriku? Apakah suamimu ini pantas menjadi RW? Setuju ah. Istriku memang soleha. Ayo atuh urang musyawarahkeun heula sareng warga nu sanes. Aduh, si RW mah kurang mun ditinggalkeun ya. Obong dek jadi RW deui teh si RW. Obong dek jeung awewe si RW teh kuat ninggalkeun ka urang. Sun warga Jabar. Rutinitas setiap hari Minggu pukul jam 2 sore sampai dengan selesai. Modoh. Nah, walu. Yo. Nah ulang. Action. Saha nu budeg anjing.
Jangan eta mah. Tong hilap. Aing dulu. Like. Wah, Roklut idenya tah. Duaan. Hok. Cok, jurus. Hok. Buru jurus alami. Ya ke video jurus naon bebas silat. Buru action. Gitu. Action. Lain eta maneh. Action.